Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Mujibatul gusli ari pirang-pirang anu ngawajibkeun kana adus eta sitatun aya genep. Ilajul hasapati ari anu kahijina eta ngasupkeun hasapah bil parji kana parji. Wa jeung ari anu kaduana eta hurujul mani kaluar cai mani. Wa jeung ari anu katiluna eta al haidu haid. Wa jeung ari anu kaopatna an-nifasu eta nipas. Wa jeung ari anu kalimana eta al-wiladatu ngalahirkeun. Wa jeung ari anu kagenepna al-mautu eta maut. Wallahu a'lam bishawab.